ngevlog deui tetangga. Kalaresan dinten ayeuna teh nuju libur sakola tetangga. Baba teh cenah Umu kangen kana cireng Umu cenanya cireng rorombeheun teh cenah mu anu garing-garing di luar cenah kitu. Atuh cete siap laksanakan ya urang olah heula tetangga, olah cireng rorombeheun kitu ngolah nama entong dugikeun ka kalis abi mah kieu tuh tos bade beres deui ayeuna. Alhamdulillah ningan ieu kengeng sapiring tuh urang goreng heula tetangga. Alami dah samenit oge jadi atuh tetangga tuh pami tos rada garing dibalikeun tetangga tuh tos katinggal nya rorombeheunana tetangga. Mantep ieu teh dituangna sareng sambel atanapi dituangna sareng saos. Ayeuna mah urang pasikeun we langsung ka baba kalaresan nuju damel. Hatur nuhun tetangga.